Padahal cek Syabdul Muhyi beakeun lisan ku dikir jeung hate beakeun munajat dina makna dikir. Itu engke ku Allah dibukakeun nur nu mukakeun hate anjeun bisa tajalli ka Allah. Gampang gitu kan. Eta tarekat pangdegot atuh kudu neangan guru nu jabri bukna. Tarekat tuturuti ka batur sesuaikeun da loba tarekat. Lain sakumaha dina kitab Jamiul Usul 40 hiji tarekat. Sabing bilangan makhluk tarekat. Kabeh jalma boga jalan. Aya anu tarekatna ngaji minggu aja aja. Ngaji we terus kemana-mana sih. Ku ngaji nepi ka Allah. Aya anu gawe harus sedekah we aya kan. Ngaji teu peuting kaduga. Ngan sedekah duit loba. Sedekah kula balas loba sedekah. Usul ka Allah bisa. Aya anu ngawuru poe poso ka mana-mana. Patunjang-tunjang jeung ngawuru